Ya Sayyidi Ya Rasulullah. Baca kurang Fatihah sesuai jeung aturan Fatihah. Aya jelema nyeri beuteung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai waladhdallin tiupkeun. Haji Rusdi nu nyeri beuteung supaya cager. Inumkeun kontak Fatihah lain sembarang. Baca ku Haji Pendi. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin. Ya, inumkeun paeh. Kok berbeda sih? Berbeda. Kapolres minta cai, bacakan Fatihah. Kenapa Pak Kapolres? Saya agak sakit-sakit badan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Minum seger. Wakil tadi wakil Muriang. Kukula ditelepon. Ka dia cager, langsung cager dibacaan Fatihah heula. Cager tanya ta wakil. Dah hirup keneh kuari hadir di dia cager. Bacaan coba ku Haji Pendi. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Kapolres bisa dikubur di sini. Jangan sekali-kali sembarangan Fatihah. Lah, sebab apa Fatihah lah muatanana loba. Fatihah muatanana hiji be. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Mantak salat eta dijadikan komunikasi antara urang jeung Allah melalui Fatihah. Cukup dengan Fatihah, Masya Allah. Maka ahli sunnah wal jamaah ngajelaskan Quran diisyarahan ku ahli sunnah wal jamaah maknana dihijikeun di Yasin qalbul Quran. Yasin diisyarahan dihijikeun di Fatihah. Masya Allah maknana. Fatihah dihijikeun di Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim dihijikeun di ba nage dina nuktahna dina titikna doang. Waliullah lamun ngajampe teh kudu selesai Fatihah. Sa ba beres. Sa nu Muriang Kapolres ba. Sa gubernur ba. Sa nu Muriang Haji Pendi ba paeh. Nyana bagian paeh baheran. Lah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ternyata horeganan Fatihah teh alat komunikasi antara orang sebagai hamba jeung Khalik. Di jero salat bolak-balik 1 hari 1 malam sabaraha kali. Di luar eta bacalah Fatihah. Urang lewat ka kuburan eureun heula. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Antum lana salafun wa nahnu alaikum tabaun. Wa inna insyaallah ta'ala bikum lahikun. Ya kaulah hadiah Fatihahnya ya ke ahli kubur. Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Perebut ahli kubur. Fatihah saya, ieu mah Fatihah cenah ieu mah tiki fudoli. Bu bagus. Bagus ieu Fatihah teh. Ngeunaheun segi. Tuh hasud mah kos kitu kan. Walah segala naon. Tuh, aya di Jamal. Al-Fatihah kuburan. Dihadiahkeun. Wih bagus cenah ieu masyaallah baru. Haye, Fatihah deui Haji Pendi. Al-Fatihah. Ieu mah hideung jakna. Bau caknya cek ahli kubur bau Fatihahna. Nah, ieu kan macam-macam Fatihah teh dumantak hati-hati. Bahasa teh jeung babacaan eta keneh tapi berbeda. Kaluarna berbeda. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, intina Kangjeng Nabi Isra Mi'raj hasil berkatna adalah salat. Geus dipersiapkeun paranti babacaan salat intina Fatihah. La salata liman lam yaqra bi ummil Quran. La salata liman lam yaqra bi Fatihah. Bi Fatihatil kitab. Teu sah salat lamun teu maca Fatihah. Babacaan Quran ieu adalah teu diwajibkeun wajib ain, tapi Fatihah mah fardu ain. Apabila teu bisa maca Fatihah bakal dituntut jaga dia yaumal kiamah. Saurang kudu bisa baca Fatihah dengan fasih. Usahakeun sapaseh-pasehna. Mumpung aya keneh kori-kori urang, belajar Fatihah nu bagus. Dimimiti bismillahirrahmanirrahim sab'ul masani. 7 ayat anu terulang-ulang ulah datang ka teu bisa Fatihah sebab alat komunikasi munajat antara urang jeung Allah adalah Fatihah.
7 ayat Fatihah, 7 lapis langit bumi, 7 lapis bumi, 7 sifat Allah Subhanahu wa taala, 7 aya penjelasan anak ternyata horenganan dengan 7 etalah urang bisa hampang awak mun dijabarkeun sifat Allah tina kudrat iradat ilmu hayat sama basar dan sampai ke hayat na ieu bakal hampang awak urang terasa lain diri urang dibawa ku kudrat jeung iradat Allah, dibawa ku sama jeung basar Allah, dibawa ku kalam Allah jeung ku hayat Allah. Maka khususnya di Indonesia aya penggerak pendobrak kebatilan ialah para aulia-aulia, khususnya para wali sangan aya di urang di Banten aya Syekh Maulana Hasanuddin, dilanjut ku Syekh Maulana Yusuf, murid-muridna terus ke belah dia Syekh Asnawi, paweha keur ngabangun Banten, alhamdulillah. Sekian persen hampir 90 laporan ka kaula jadi ngeunaheun alhamdulillah. Setelah ieu kukula dititah ngabangun kuburan makam Syekh Asnawi, setelah ieu engke ngabangun kuburan Syekh Mansuruddin, terakhir ngabangun kuburan Haji Pendi. Tak kudu kueha atawa. Tak kudu kueha atawa. Geus be antepkeun sorangan. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urang doakeun mudah-mudahan dibere ketegaran Pak Gubernur urang, dibere kekuatan, dibere panjang umur. Kapolda ge mudah-mudahan dibere kekuatan jeung panjang umur. Kapolres kitu keneh mudah-mudahan diberi kekuatan jeung panjang umur supaya orang sama-sama menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Cerita tentang Isra Mi'raj lamun kukula dijelaskeun nu kamari ieu kula ngajelaskeun tentang kitu masalah planet-planet sebenarnya hubunganana sangat erat jeung sifat nu tujuh Allah berikut jeung planetna hanya karena waktu ya insyaallah iraha kukula bakal dibahas mengenai kesinkronan antara planet fisika jeung urusan kudrat iradat Allah di luar konstatir. Maka letik sebab di dinya ge wa yuqallibul a'yan fis samawati wal ard bi qudratihi. Allah ngabulak-balikeun bumi, ngabulak-balikeun berbagai perkara, berbagai benda bikudratihi dengan kudrat Allah. Eta teh geus dibikeun ka Kangjeng Nabi. Maka Kangjeng Nabi mah hayang ka mana salengkah. Kangjeng Nabi mah hayang ka langit cuma neuleuset, hayang ka sorga sebab yuqallibul a'yan fis samawati wal ard bikudratihi. Dek ka mana Kangjeng Nabi? Maka Kangjeng Nabi ulah disangka maut, urang kuari nyebut-nyebut Kangjeng Nabi Muhammad nyana hadir. Mudah-mudahan hadirna urang kabehan di dia dihadiran ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan hadirna Kangjeng Nabi mudah-mudahan urang katingali ku Kangjeng Nabi sehingga dengan katingalina ku Kangjeng Nabi urang di akhirat bakal diakus sebagai umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diakus sebagai umatna, urang diberi syafaatil uzma. Ngeunah ngandalkeun amal urang kerja di pemerintahan. Masya Allah, ngandalkan orang jadi kiai, ayah agul, ayah jah, ayah sombong, Gusti Allah bendueun. Ngandalkan harta, kadang harta jadi kebanggaan, takabur. Lemun baik ka sorga ku amal, nu bakal asup ka sorga. Untung ka sorga mah lain ku amal tapi ku fadl Allah. Fadl Allah ayana dina ridho Allah aya di ridho Kangjeng Nabi. Ridho Kangjeng Nabi geus diturun-turunkeun ka warasatul anbiya, al ulama warasatul anbiya. Teangan ridho ulama warasatul anbiya nyambung ka para aulia Allah, nyambung ka para tabiin, para sahabat, nyambung ujung-ujungna ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teh janji insyaallah kula bakal nyaritakeun iraha waktu perjalanan Kangjeng Nabi melalui sifat Allah anu tujuh kudrat iradat sampai selesai dihubungkan jeung planet-planet nu pernah kukula dicaritakeun nu di jerona aya wa yuqallibul a'yan fis samawati wal ard bi qudratihi wa iradatihi insyaallah iraha waktu setajan simkuring
ngadoa aya permintaan ti panitia sehubungan keur ngabangun masjid ieu insyaallah teres selesai bahkan teu kudu ge masalah ngan ieu mah aya pamenta jang naon ieu ieu insyaallah rek di marmer ieuna kuari geus pake marmer di jero ge insyaallah bakal diganti ku marmer terakhir nisan marmer kuburan haji ya terserah lah tuh. Kunaon aing can ngomong sia ngomong. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Muhammadun sayyidul kaunaini wa saqlaini wal fariqaini min urbi wa min ajami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami nabiyuna al-amirun laifana ahadun أبر في قول لا منه ولا نعمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأوالم مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نعم سرى طيف من هو فرقني والحب يعترض اللذات بالألم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم من تذاكر جيران بذي سلمي مزجت دما جرى من مقلة بدمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, percaturan simkuring dicekapkeun sakieu. Hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakirangana simkuring nu mantak nyebut-nyebut gubernur karena akrab kitu keneh Pak Kapolres akrab luar biasa, kitu keneh Bapak Bupati sangat akrab. Ku ayana sakitu henteu asa-asa oge ka para dai ka Kiai Haji Jamal karena nyana sering ngaji ka dieu, kitu keneh Ki Fudoli oge para habaib-habaib nu sanesna henteu aya maksudna naon, hanya sekedar mengikat keakraban bahwa urang henteu aya jurang pemisah. Kitu keneh jeung para hadirin ulah aya naon kumpul urang di dieu supaya jaga di akhirat urang kumpul deui secara wauh di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayidina Rasulillah ajma'in. Ya Allah ya rabbal alamin, Allahumma arham ummat sayidina Muhammad, Allahumma ajbur ummat sayidina Muhammad,
Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.